Sampurasun warga Jabar, kuring rek menanggapi sababaraha hiji politisi diantarana aya mantan pelawak Deni Cagur, anu ayeuna jadi anggota DPRD provinsi, ngomentari masalah barak militer perlu dikaji ulang, nyebutkeun abri mah teu boga kurikulum di baheula teh teu goblok kurikulum abri mah ari ente ngomentari naon deun teu lucu mending keneh ngalawak lucu ente mah tibatan ngomentari Paredi Mulyadi anu geus puguh kebijakanana anu geus bisa dirasakeun ku masyarakat eta teu dikomentari ku ente mah den sok bisa hayang digawe ente lah naonan dari KPAI ngomentari deui hayu we KPAI lieur masyarakat rek dibawa ka mana atuh gaji we gede 26 juta 24 21 anggotana subsidian hareueuh tigara rawe mun sepuluh gawe mah dari Mulyadi anu nyiah ka masyarakat leutik ada ente naon gawe na alah lieur deui.